Siti nu agung. Ieu panon poek we ayeuna panas amat. Ih. Wah, si Gana metis mantep ya. Tapi kurang seru lamun aing metis sorangan wae. Kapanangan budak aing ya. Ame seru ya metis ya. Aduh, iranya warisan aing turun yeuh. Geus teu sabar aing hang beungar yeuh. Kudu geura nikah ieu di Siti ya. Pong, salah asa deh ya. Sia rek naon kamari jeung si Bobby lulumpatan es aing mah tabur. Oh, aing ka resal. Kesel kunahan sia, kudu nama aing nu kesel lain sia. Kumata kesal lah coba Pong kamari sama aing dibanjur ku si Arok make ceki si Bobby. Sabar odo amat kong, si Arek disembor make ceki, make ceaki, kek bodo amat, teu peduli aing mah. Si aing Pong ngobrol jeung sia tara nyambung pusing aing mah. Aing ngobrol ke naon, sia ngajawab naon, omong ngomongkeun setan. Aya ge sia tah nu teu nyambung mah Aing nanya, kamari sia kunaon nu lompatan jeung si Bobby sagala es aing tabur. Segala ngomongkeun setan bener-bener sia mah. Hah? Di mana Pong? Di mana naonna? Ampun aing mah. Hah? Golek Pong. Astagfirullah bener-bener ceuli sia mah. Ayeuna geus kena golek dikunci setang kong teh ceuli. Geus hayu Pong dah. Hayu ka mana sih? Ampun aing mah. Ih, cenah nonton golek kumaha sih? Saha nu rek nonton golek sih? Astagfirullah banget sia tak si cepot. Ih, nek angkot rek angkot leumpang we rek naon rek angkot. Saha nu ngomong angkot? Astagfirullah nyen kesel aing wae Aing sia mana deui? Mending ngek meuli racun beurit kong. Diracun sia ku aing. Wah, rupana asik Pong ya. Penumpang tangguhan Pong. Aduh, aing rit amat asana ieu sirah aing kunaon nya. Aris. Mau sih teh? Coba pangmelikeun aing obat, riet amat ieu sirah aing. Ini tadi tah wae. Astagfirullah ku ngadul amat sih sia sakedeung doang ka warung tah. Hi, dagorkeun we teh kena tembok supaya cager. Daek emang sia we ku aing dagorkeun ngana tai daek. Buru dah. Heuh atuh. Lalila. Ya kebun pandan aing gede orang. Salubur ieu mah. Lega deh urang ka ditu. Kadang Bang Emok ya aing hasil kieu gelo. Berkah eta Bang Emok. Oh, kemana sih ya? Mau lewat wae. Sia. Gara-gara sia Bob kamari ya. Aturan aing panen buyur. Kalau dikihan empang aing boyon sia mah ampun aing. Aing sorry dok sama aing penting nyaho eta empang buyur sih ya. Nah, sorry we samun nen babaturan ko aing geus di malabun ka buyur ieu dah. Sorry sama aing teh nyaho ih. Geus lah, aing rek ngangon buyur lah ya. Gara sia dah. Oh, kalau saya wae nga. Buyur di angon gak endah. Kebeneran aya Iris. Aya naon, Mang? Iris, aing arek ajakan metis. Ilu mah. Metis. Hayu wae Eris mah, tapi Eris mambung duaan sieun. Sin kunaon sia mah aing moal ngegel ieu, paling ge nyokcrok. Komo eta kos bebongkong we. Tenang moal, hayu, arek moal. Hayu wae Eris mah, tapi Eris mambung duaan. Haju arek moal Riz, tenang we, aing keneh dengan budak deh, we ramean. Bersatu hayu. Bang. Nah, sudah dia. Awas kalau macam-macam ke Aris ya. Naon si sia Bobby, capruk wae ngomong teh dilem tas sia ku aing bibirna. Ya aos ya Bobby, lagian sia si Eris ge moal beukieun ka sia. Aing mah ye, arek ngajakan metis ka si Eris. Matis, mantep atuh ge ilu aing. We satu hayu. Ayo ngomong-ngomong ye metisna di mana ye? Hayu di mah Eris wae sakalian Eris garek kantekeun obat nu teh Siti. Enggak satu hayu gas Ayo. Awas udah deket-deket sih Aris banget deh. Ampun sia Bobby. Banget kos Wijarot oge balagus ya. Aing si Eris ka mana cenah meuli lila meuli obat doang ge jeung keur manten ieu aing. Sia Eris kemana wae sih meuli obat doang meuli kulila. Cek naon ieu mau pasukan Firaun ka dieu. Ai sia si teh ngomong sok tara dijaga. Ya sia aing ganteng dan soleh kieu payakeun
Masukan Firaun. Maksud sia naon datang ka imah aing. Iya teh, Mang Iwan jeung si Bobby rek kancakan metis. Bener sia Riz ngajakan metis. Kebeneran dia aing kriet sirah kiris. Ai sia Siti kena kalbok anu sia nyamber langsung satset. Geus buruk beraji sambalna we. Tujuan ina sambalna. Atuh aya dia. Dia papatungan aing belanjaan dia. Oke, aing juga duit sama urunan mah. Ari sia Bobby lain angkar cair eta Bang Emok. Oh, waris beak sama duit nage, pakai beli kebon kuing itu tuh, kebon pandan. Ya Bobi itu inji lalaki-lalaki lawan Bang Emok tile. Enggak amat. Yang geus atulah. Bara langsak amat sih sia. Tapi aing meuli buahna nya, aing cabena mambung aing nya. Keur mahal aing. Sia tah ulun tah meuli cabena teh. Aja kumaha? Udah barogan duit jeung meuli sambelna. Kita kurat ya metis teu pake sambel. Tuh geuning si Arok. Arok ka dieu ge. Oi, nanti. Rame amat yuk. Naon yuk? Ieu Rok ieu ceritana ieu budak ajakan metis tapi eueuh sambelna sia patungan tuh meuli sambel Rok. Metis. Mantap atunya. Kebeneran aing teh kat bagi sawah, lihat sirah ya. Yuk aing ngebahas ya. 2000 ka teu? Sia mah 2000 mah itu ieu 2000. Ya geus atulah. Geus tah sia Bobi tah. Bob, sia geus meuli teh ini. Ini Bang, urang mah aing jadi mulus beuteung kieu aing. Alas ya Bob, alasan wae. Serius tuh, semua. jorok sia ih. Paling geus ngomong Bang, saya mulus aing ieu. Ubi. Mau dosa ganisang itu Ieu dulu. aing sering heula ah. Terus kumaha ieu dak sanu malina ieu? Nyaho sia mah aing bingung. Jadi teh sih ieu. Buset, ramean amat enaon sih ya. Tah kebeneran sia Pong. Iya budak cita naik metis ya tapi nu balanjana Pong. Sia daek bung balanja. Siap ti aya di teh aku sia mah semangat aing. Bang, ikut dong. Di ramean kieu aya naon sih? Biasa ieu budak ajakan metis. Marawis, emang barisa kitu. Segala marawis dinan sahan rek marawisan sih ampun aing mah sakieu aing deket kok ngomong jeung sia tetep we salah. Jangan Geus teh ya. semangat ya. Ya, gak balik entah. 2000 cabe keur mahal main naon Mang. Ya geus koin tambahan tah. Tah, main meureun sakitu mah. Tah kitu, geus dah. Kong hayu. Geus buru, lanira sia. Aing korbeak tadi metis. Diga cokot tulek kana, kena tang sipong geus ngeunaheun tinggal ngulek. Heuh sia teh sabaran amat. Nuti, Bruti, geus teu kuat yeuh. Hareum sungut hanggeura metis. Ih geus gandeng. Eris cokot segera ulun kana. Kita aing wae. Sia guguru tua sia dititah namang tuh kok. Ulang guguru tua masih dikawinkeun jeung si Kokong dek bung sia. Atuh teh teh kan itu kawin si Kokong. Atuh. Bang, ya sebenarnya orang rek ka mana sih? Kulantang kulintingan wah itu jelas. Ceuli sia tah nu teu jelas mah. Mending geus atuh. Meuli sambal ka ditu aing meuli buahna. Jadi duit sing naon yeuh? Meuli sambal geus budak ka ditu deh. Ih. Teteh ulah kana dipake keur peuting lebet ucing. Astagfirullah kadenge ku sia Rok dipake malebet ucing cenah eta coet. Ih, bener-bener si eta coet hiji-hiji nape asia ih. Kemana sih si Pong ini amat yeuh? Nyaho ih. Haju ieu ke ngulek na kumaha ieu. Asia eta main buah. Sia lila amat Ipong. Iya ti sama macet di tuna nya aya senangan buahna ieu yang meuli di Lajada. Megelo sia meuli buah doang di Lajada. Kumaha deui Mang? Si Kokong eueuh ini anjing si Kokong da. Eta si Kokong kemana Mang tina datang yeuh. Apaan tadi jeung sia? Pan kuaing kita meuli sambal Mang. Pirak can datang. Siga nu ka Kamboja ieu Mamang eta budak. Duh, ieu mah ketinggalan aing metis ya. Tah eta budak ngonon. Pong ya. Oh, ratain mah anak tadi. Ai sia jeung naon herbal? Pan aing beunit tah meuli sambal, cabe sambal, lain herbal. Masih ucrok ya Maya. Main balik di madangan. Bawa Sia deui Ipong iri tah aja makos kitu sia mah bener-bener da. Nyaho sia, degan depong lah. Aing mending metis di mah. Asana kong aing mah setiap aya sia hancur kabeh. Ning metis aing 5 sorangan mah. Sia ditinggalkeun ka aing tah salahkeun si Kokong. Pong, aing mah nanya si aing naon sih? Tah mau herbal. Jeung neunggel si rahasia Kong beh bencar tahulu. Kemana lo si herbal kemana kan ya? Dahar rek ku siang geus lah. Gadangan herbal. Oh gawe anu balik lah.
Dek, mana nih budak? Siamaan juga aku aing mah diimang ngisang muni buru-buru kan dia lompat. Oh, sia hayang bobo, hayang sia. Hayang Mana langsung. aku share bobo.